Assalamualaikum murid-murid sadayana. Kumaha kabarna? Mugia urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sareng mugia Gusti Allah maparin kasehatan kangge urang. Amin. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda kelas 2. Pangajaran kedua kaulinan barudak. Tah kangge materi dinten ayeuna nyaeta ngeunaan kecap panganteur. Kecap panganteur teh upami dina bahasa Indonesia mah nyaeta kata pengantar. Kecap panganteur nyaeta kecap paranti nganteurkeun kecap pagawean atawa kecap kaayaan atawa kecap sejen dina omongan. Artina kata pengantar yaitu kata untuk mengantarkan kata kerja, keadaan, atau kata lain yang disampaikan. Contoh kecap panganteur nyaeta seueur nya rupina. Ibu bade masihan sababaraha kecap. Di antarana aya kecap jedag, breg, rup, jedak, am, jep, beletok, bray, rung, gebrus, blug, sareng pluk. Salarosna mah seueur keneh kecap panganteur nu sanes mung Ibu masihan 12 contoh kecap panganteur. Upami hidup teu acan terang artina ku Ibu bade dipasihan terang. Artina dina bahasa Indonesia. Anu kahiji kecap jedag nyaeta kata pengantar untuk berbenturan pada benda keras. Teras kecap reg nyaeta kata pengantar untuk turunnya hujan. Teras kecap rup nyaeta kata pengantar untuk menutupi sesuatu. Teras kecap jedak kata pengantar untuk berbenturan dengan sesuatu yang keras. Teras kata am, kecap am nyaeta kata pengantar untuk makan. Teras kecap jep nyaeta kata pengantar untuk diam. Teras kecap beletok nyaeta kata pengantar untuk sesuatu yang patah. Teras oge kecap bray nyaeta kata pengantar untuk terang. Lalu kecap rung nyaeta kata pengantar untuk memulai sesuatu. Teras kecap gebrus nyaeta kata pengantar untuk jatuh ke dalam air atau badan menjadi basah terkena air. Kecap blug artina kata pengantar untuk jatuh ke bawah dengan keras. Teras nu terakhir kecap pluk nyaeta kata pengantar untuk benda ringan yang jatuh ke bawah. Nah, murid-murid, ayeuna Ibu bade masihan contoh 2 kecap panganteur anu tiasa dilarapkeun kana kalimat nyaeta kecap jedug sareng breg. Contoh kalimatna barang cengkat tina korsi jedug danu tidagor kana lomari. Artinya saat beranjak dari kursi danu terbentur ke lemari. Teras contoh kalimat nu kadua. Ami teu jadi nyamper Neni lantaran kaburu breg hujan mani ngagebret. Artina Ami tidak jadi nyamper Neni sebab keburu hujan yang sangat lebat. Nah, murid-murid sadayana ayeuna prak buka buku paketna kaca 21 dugikeun ka 22. Di dinya tos aya 10 soal, 10 kalimah anu ku hideep kedah dilengkepan ku kecap panganteur. Ibu ayeuna bade macakeun kalimatna
Teras diartikeun kana bahasa Indonesia. Anu kahiji, gerak titik-titik atuh hompimpah teh bisi kaburu-burit. Artina, ayo titik-titik hompimpahnya, takut keburu sore. Teras anu kadua, waktu dadi keur nyumput, titik-titik aya daun murag kana sirahna. Artina, pada saat dadi ngumpet, titik-titik ada daun jatuh ke kepalanya. Kalimat nu katilu, basa yoga ngudaglang layangan, titik-titik manehna labuh. Artina, pada saat yoga mengejar layang-layang, titik-titik dia jatuh. Kalimat kaopat, kakara rek titik-titik dahar, kaburu aya nu nyamper. Artina, baru saja mau titik-titik makan, keburu ada yang nyamper. Kalimat nu kalima, waktos ibu guru sumping, titik-titik kelas nu keur gandeng teh jempe. Artina, pada saat ibu guru datang, titik-titik kelas yang asalnya ribut menjadi diam. Kalimat nu kagenep, basa keur ucing-ucingan, titik-titik salam jeung Arman diadu. Artina, pada saat main kucing-kucingan, titik-titik salam dan Arman berbenturan. Teras kalimat nu katujuh, titik-titik bebadilan adi potong, teu kahaja katincak ku danu. Artina, titik-titik pestol-pestolan adi patah, tidak sengaja terinjak oleh danu. Kalimat nu kadalapan, tekung si lila, titik-titik lampu teh caang deui. Artina, tidak berapa lama, titik-titik lampunya sudah menyala kembali. Teras kalimat nu kasalapan, teu kuat hareudang, titik-titik manehna mandi. Artina, tidak kuat panas gerah, titik-titik dia mandi. Teras kalimat nu kasapuluh, titik-titik bal teh dirungkup ku Soleh. Artina, titik-titik bolanya ditutupi oleh Soleh. Nah, murid sadayana, ayeuna pancen kangge hideup nyaeta ngalengkepan 10 kalimat nu nembe ku kecap panganteur nu aya di kaca 20 hiji. Engke hasilna potokeun ka ibu. Wilujeng ngerjakeun, wilujeng siang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.